Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahraqa quluba awliyaihi binari mahabbatih wastaraqqa himamahum wa arwahahum bisyauqi ila liqaihi wa musyahadatihi wa waqafa absarahum wa basairahum ala mulahazati jamali hadratih. Ulaikal ladzina astafahumullahu liwilayatih wastakhlasahum min baini asfiyaihi wa khassatih. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadil mab'usi birisalatih wa ala alihi wa ashabihi a'immatil haqqi wa qadatih. Amma ba'du, faqala ta'ala unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walil akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin minal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal qura'i wa immatil hadisi wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin thumma ila arwahi muallifi hadal kitab ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina nas'aluka Allahumma an tanfa'una bi ulumihim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan. Ayeuna urang neraskeun kana bahasan tentang kumalayangna pikiran. Namun sateu acana abdi maoskeun heula ringkasan pangaosan papada urang kaping 24 September nya mingguan kapengker dina buku Mutiara Hikmah. Ngaistiqomahkeun ibadah teh ku jalan riyadotun nafsi dina torekat supaya kahontal makrifat nyaeta iman anu nepi kana rasa muraqabah nyaeta dipencrong ku Allah. Teras musahadah papayun-payun sareng Allah. Modalna naon? Ibadah. Nyaeta ngalakukeun amal sejaba bakti ka Allah dina siratal mustaqim kumaha kuduna ceuk Allah jeung miharep mardotilah wungkul. Dina torekat aya rupa-rupa jelema nu disebut gofilun, mubtadiun, abidun, jeung arifun. Malah aya majzubun nya oge teu loba ngan hiji dua tina ribuan waliullah. Di guruan jeung di mursidan ku ahli hikmah anu terang kana hukum-hukum fikih, terang kana makna Al-Qur'an sareng al-hadis. Mimiti nempuh torekat supaya meunang makrifat. Jalma-jalmana katelah ku sebutan salikun. Saterusna ngan hayang ridona Allah wungkul dina nempuh torekatna. Jalma-jalmana katelah ku sebutan muridun. Keur maranehna mah teu meunangkeun makrifat ge teu nanaon asal tetep bisa istiqomah dina ibadah. Janten sasaran sabenerna mah nya kumaha istiqomahkeun diri dina ibadah. Maka disebat riyadotun nafsi teh ngalatih diri sangkan bisa istiqomah dina ibadah. Tapi awal perjalanan mah urang teh bukan sebagai muridun tapi salikun. Ai salikun mah meunangkeun heula makrifat dina torekat teh. Las engke salajengna tina salikun teh urang jadi muridun gitu.
Mudah-mudahan kesimpulan ieu tiasa kapahami urang teraskeun kana tema kumalayangna pikiran. Kumalayangna pikiran aya anu manfaat, aya anu madorot. Pikiran anu manfaat aya 7. Tafakur, tafakuh fiddin, ta'alum, tazakur, muraqabah, mujahadah, muhadarah. Ari ngaran tafakur nyaeta molahkeun hate jeung pikiran. Pikeun mikir-mikir 5 perkara anu bisa ngabuahkeun kana muraqabah jeung musyahadah. Naon anu 5 teh? Kahiji tafakur jeung mikirkeun kana maot atawa pimaoteun. Diri kudu inget yen maot pasti bakal karandapan sarta datangna ngadodoho. Moal aya jalma anu langgeng di alam dunia. Alam dunia anu keur dipika betah, anak pamajikan anu dipika nyaah, jeung dunia barana anu dipika deudeuh, ku datangna maut eta kabeh bakal ditinggalkeun. Saluyu jeung dauhan Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Hartosna di mana bae aranjeun ayana maut pasti bakal nyampeurkeun. Ari anu ngahalangan kana rasa yen diri bakal maut nyaeta resep kana dunya. Sakumaha pidauh Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hei golongan manusia kudu takwa aranjeun ka pangeran jeung kudu sieun aranjeun kana hiji poe anu moal bisa nyukupkeun atawa nulungan anu jadi kolot kanu jadi anakna jeung anak kanu jadi kolotna saeutik oge. Saestuna janji Allah eta nu nyata, maka aranjeun ulah katipu ku kahirupan dunya jeung ulah katipu tipuan-tipuan setan. Lamun jalma teu inget kana yen diri rek maot, pasti hirupna bakal katalanjuran. Ngalanjur hawa nafsu, ngumbar amarah, sabab dirina boga rasa rek lana hirup di dunia. Sabalikna lamun jalma daek tafakur kana maot, pasti bakal bisa muhadarah, rasa diri di hadiran ku Allah. Atuh hirupna moal katalanjuran sabab boga rasa diteuteut jeung di hadiran salawasna ku Allah. Tafakur anu kadua nyaeta tafakur kana alam barzah. Ari alam barzah nyaeta hiji alam anu pasti bakal kasorang ku setiap insan anu keur kumelendang di alam pawenangan. Moal aya jalma anu henteu nyorang alam barzah, sanajan awakna diduruk atawa dipicieun ka laut, tetep bakal nyorang alam barzah. Anu di eta alam moal aya anu ngabarengan kajaba amal sorangan. Lamun jalma geus bisa tafakur kana maut jeung kana alam barzah, pasti sagala kasusah jeung kabingung bakal leungit. Sabab dirina jadi kadedemes kana amal pikeun pibeuratkeun hirup di alam barzah. Anu katilu tafakur kana azab Allah. Diri kudu bisa tafakur kana azab Allah. Allah bakal nyiksa ka jalma anu gawe dosa. Kulantaran kitu ulah rek nyapirakeun kana dosa, rek dosa gede atawa dosa leutik. Ngaran dosa mah tetep dosa. Da sanajan dosa gede atawa leutik tetep eta maksiat ka Allah. Atuh kudu ditobatan bisi kaburu datang poe kiamah. Kaopat tafakur kana sama basorna Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan sareng ditaati parentahna angging anjeunna anu jumeneng kalayan zatna anjeunna tara nundutan sareng tara kulem. Jalma aya sarena aya pohona, tapi Allah mah moal aya hilapna, moal kulem Allah tara nundutan tara kulem. Teu aya waktu anu kosong, teu aya tempat anu kosong tina sama basorna Allah. Sanajan anjeun teu boga rasa ditingali jeung didangu ku Allah, tetep Allah maningali jeung ngadangu kana sagala gerak-gerik anjeun. Kalimat tafakur kana tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yakin ari dina nyieun langit jeung bumi jeung gonta-gantina beurang jeung peuting eta jadi ciri tanda kakawasaan Allah pikeun anu boga akal. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Ari tafakur sajam eta leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun. Jadi kumaha yang pikiran anu sae teh nyaeta kahiji tafakur. Ari tafakur fiddin nyaeta ngarti jeung nyaho kana ajaran jeung hukum-hukum Islam. Rek anu tafsili pigaweun diri ayeuna dina sirat anu keur karandapan atawa hukum anu ijmali nyaeta hukum anu umum anu ngurung sakabeh manusia rek mangrupi parentah atawa larangan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saha jalma anu rek dikersakeun hade ku Allah tangtu Allah bakal mere ngarti ka eta jalma kana agama. Atuh jalma anu teu ngarti kana agama sanajan tukang muraqabah, tukang ngadeukeutkeun diri ka Allah ku jalan puasa, wiridan, zikir ka Allah, ziarah ka kubur atawa tasawufan bari henteu tafakuh ngarti kana agama eta jalma moal dijieun jalma hade ku Allah. Malah sabalikna disebut zindik. Man tasawwafa bila tafaqquhin tazandaqa wa man tafaqqaha bila tasawufin tafassaqa. Saha jalma anu make tasawuf teu make fikih bisa jatuh kana zindik. Ari jalma nu make fikih tapi teu make tasawuf eta ngaranna jalma fasik. Ari carana tafakuh fidin nyaeta ku jalan mutolaah hartosna mempelajari, menelaah, muzakarah, diskusi. Atanapi ku jalan istima teh ngupingkeun atawa ku jalan ngaji jeung sajabi. Nah, eta jalanna tafakuh fidin. Kumalayang pikiran anu katilu nyaeta ta'alum. Ari ta'alum nyaeta nungtut ilmu jeung ngaji ajaran agama Islam tanpa ngagerakeun hate moal bisa ngaji. Ari nungtut ilmu ngaderesna sarua jeung maca tasbih, ngajina sarua jeung jihad. Malahan lamun niat ngajina pikeun nangtungkeun jeung ngagungkeun syiar agama Allah eta jalma jadi mujahid. Anu kaopat tazakur. Ari tazakur nyaeta eling ka Allah. Boh zikir kulisan seperti maca tasbih, tahmid, takbir jeung tahlil atau zikir ku hate seperti eling ka Allah ku jalan tafakur atau zikir kulisan jeung hate seperti zikir anu salapan bari dibarengan ku hate. Kumalayangna pikiran anu kalima kagenep jeung katujuh nyaeta muraqabah, musyahadah jeung muhadharah. Ari muraqabah, musyahadah jeung muhadharah eta akibat tina tafakur. Lamun ku tafakur kana maut jadi muhadharah ka Allah, imanat nyicingan dina makom fana ainul yakin.
Lamun tafakur kana sama basorna Allah jadi muraqabah imana nyicingan dina iman ilmu yakin. Lamun tafakur kana tanda kekawasan Allah jadi musyahadah imana nyicingan dina iman hakul yakin. Jadi lamun tafakur kana sama basorna Allah maka jalmi nate bisa dugi kana tingkatan ma'rifat anu muraqabah hartosna anu ngarasa dipencrong ku Allah. Pami tafakur kana katanda kakawasan Allah maka bisa nganterkeun kana musyahadah nyaeta ngaraos papayun-payun sareng Allah. Di antara anu tujuh anu pangalusna nyaeta tafakur jeung ta'alum. Jadi ieu ngaringkeskeun keur urang. Dina tingkatan naon wae urang, dina kaayaan naon wae urang, maka kumaleangna pikiran cukup kudua wae. Nyaeta kahiji tafakur jeung ta'alum. Sabab ku tafakur kabawa 4 perkara, nyaeta tazakur, tadi ingat ka Allah, muraqabah, ngarasa dipencrong ku Allah, musyahadah, papayun-payun jeung Allah, sareng muhadarah, ngayakinkeun kana sifat hayatna Allah dugi kagaduh rasa anu hirup teh mung Allah wungkul. Ari ta'alum ngabawa kana tafakuh da moal tafakuh lamun teu ta'alum heula, ta'alum teh diajar ngaji, moal tafakuh lamun teu daek diajar ngaji. Jadi keur urang mah anu nuju ngawitan ngarambah riyadotun nafsi sareng ngarambah jalan torekat kanggo ngaistiqomahkeun ibadah, maka kumala yang pikiran urang mah cekap heula dua anu saya namanya eta tafakur jeung ta'alum. Pikiran urang teh digunakeun keur tafakur kanu 5 tadi jeung ta'alum. Ta'alum teh ngaji ilmu-ilmu agama baik anu tafsili teh dina hartos lain rinci. Tafsili teh naon anu keur dipigawe nu keur dirandapan ku urang ayeuna. Ari nu ijmali teh anu umum saha wae selain urang ge kena aturan eta. Saterasna ari pikiran anu henteu manfaat nyaeta aya 3. Kahiji hadisun nafsi atawa ngalamun mikiran perkara anu teu puguh. Kadua tahoyul ngahayal nyaeta mikiran perkara nu pimohaleun jeung moal kaalaman. Katilu hammu jeung hazan. Ari hammu nyaeta bingung ku perkara anu bakal datang bari can puguh kaalaman. Jadi kemun tadi mata khoyul mamikiran perkara nu pimohaleun mikiran. Ari hammu mah geus nepi kana rasa nyaeta bingung ku perkara anu bakal datang bari can puguh kaalaman, seperti bingung ku pipolaheun poe isuk. Ari hazan nyaeta bingung ku nu geus kasorang anu moal mungkin bisa dibalikeun deui. Taya kumalayang pikiran anu awon aya 3, ari kumalayang pikiran anu saema 7 ngan dicekapkeun 2 we heula tafakur jeung ta'alum. Ngagunakeun pikiran keur mikiran 5 hal nyaeta mikiran kana maut atau api mauteun. Kadua mikiran alam barzah. Katilu ngagunakeun pikiran keur mikiran kana dosa jeung akibatna berupa siksaan ti Allah. Kaopat ngagunakeun pikiran keur ngamariftan sama sasorna Allah. Pikiran kana kakawasaan Allah anu aya di alam semesta ini. Ta'alumnya ngaji hal-hal anu berkaitan jeung tugas atau kewajiban nu karandapan ku urang ayeuna jeung hal-hal anu sifatna umum. Misalnya ari tugas abdi ayeuna macakeun kitab, maka kumaha tah atmain maca jeung sajamina kudu terang. Eta tafsili ke abdi, tetapi umum aya nu umum anu berlaku ka abdi oge berlaku ka nu sejen. Jika masalah misalnya
kumaha niat, di mana kudu bismillah, kumaha takbir, eta anu dina aturan-aturan fikih sareng kumaha nguatan akidah kan eta sadayana. Tah sakitu heula panginten anu dibacakeun berkaitan dengan kumalayangna pikiran. Mangga urang sami-sami tutup ku bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha anna da'iman alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjata minan nar udkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tunawilu bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Amin. Alhamdulillah.